Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Ahinal kiram, pamatullaku pembuka acara anu kesimkun dihormat Al-Mukarram sesepuhnya masjid anu kesimkun dihormat Al-Mukarramun para kesepuhan, tokoh agama, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh pemuda anu kesimkun dihormat. Insyaallah saah ieu urang keng kamuliaan ti Allah. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, teraskeun hanca kitab Sulam Taufik. Mangga anu teu acan hadir, alhamdulillah nu tarabih sarumping wilujeng sumping Habib wilujeng sumping, alhamdulillah. Halaman 15. Wa yajibu alaihi ayu addiyahu ala ma amarahu Allahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Dina paslon hanapeun paslon tah aya hanapeun paslon halaman 15 tilu jajar ti luhur aya kapendak urang logat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib alaihi kamu kalap naon ayu adiyahu ngadatangkeun itu mukallaf alama kana perkara amaro anu parantos marentah hu kamu kalap saha Allah Gusti Allah bihi kana itu perkara minal ityani tina ngadatangkeun bi arkanihi kana pirang-pirang rukuna itu ma aujaba wa syurutihi jeung ngadatangkeun pirang-pirang syaratna ma aujaba wa yastanibu sareng ngajauhan itu mukallaf mubtilatahu kana anu matak ngabatalkeunana itu ma aujaba wa yajibu alaihi amaru man ra'a tariku syai'in minha. Sakit we nya logatna mah
nembe di logat urang surahkeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kalancaran akiatan kasim kuring kangge nyuruhkeun ieu keterangan. Ai kitabna boleh kaler teh. Oh iya aya. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna masih keneh nyambung bahasan tina pasal di luhur fi wujubi ada'il wajibati wa tarkil muharramat. Masih ngejelaskeun tentang ngalaksanakeun sakabeh pirang-pirang kawajiban ti Allah sareng ninggalkeun pirang-pirang pangharaman. Wa yajibu alaihi ayu adiyahu, wajib kamu mukallaf ngadatangkeun ma amarallahu bihi, naon anu parantos diparentahkeun ku Allah ka itu mukallaf, diantawisna minal ityani bi arkanihi, ngadatangkeun kana pirang-pirang rukun-rukun ma aujaba, ngadatangkeun kana pirang-pirang syarat-syarat ma aujaba. Ma aujaba didinya naon perkara nu diwajibkeun ku Allah. Naon eusi ma aujaba tingali di tengahna, jajaran kadua tina paslun di tengahna. Ma aujaba Allah taala alaih, hiji kasolati sapertoskeun migawe salat, itu salat ma aujaba laras teh. Isbatu amrin li amrin, netepkeun hiji perkara kana perkara sejen, netepkeun wajib kana salat lima waktos. Saha anu netepkeun eta salat wajib? Allah jeung Rasulna. Faradallahu ala ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli yaumin wa lailatin khamsa shalawatin. Allah geus mardukeun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad dina sapoe-sapeuting salat 5 waktos tah. Berarti ieu wajib teh mangrupikeun penetapan ti Allah, Pak. Lain menetapkeun wajib kana salat teh para ulama sanes, para wali sanes, para kiai, para ustad sanes. Saha atuh anu netepkeun kana wajib salat 5 waktos? Faradallahu, Gusti Allah. Berarti Allah parantos netepkeun wajib kana salat 5 waktos aturan. Minggon kamari di mana-mana jalmi ngalanggar kana aturan pasti aya naon? Aya sanksi, leres teh? Aya sanksi. Naon sanksina jalmi anu wani ninggalkeun salat? Wah, berat Pak sanksina. Nah hadis lawe urang aoskeun, man taraka salatan khamsin amidan pajajauhu jahannam khalidan fiha. Sanksi jalma anu ngentunkeun salat 5 waktos bari dihaja jahannam babalesna langgeng neraka, naudzubillah. Semua naudzubillah. Ngalanggar kana aturan Allah atuh aya sanksina. Allah netepkeun wajib kana salat anu 5 waktos, dilanggar ku eta mukallaf berarti aya sanksina, pasti sanksina keuna ka eta mukallaf. Kabawa maot kantun nampi we meureunan urang tara salat baheula keur di duniana, tapi lamun katobatan mah pasti Allah ge bakal ngahampura. Leres teh aya kene kesempatan tobat. Kasolati
berarti wajibu alaihi ayu adiyahu alama amarahu bih minal itan. Oge wajib deui kamu kalak ngadatangkeun naon perkara nu paranto diwajibkeun ku Allah sapertoskeun rukun-rukunna ma aujaba, sapertoskeun syarat-syaratna ma aujaba. Mana rukun ma aujaba? Tadi salat. Naon ari ngaran rukun? Mangga ditingali di tengahna nu sebat rukun tah. Jajaran katilu tihan tiluhur. Katilu tiluhur nu sebat rukun sebat syarat aya patokanana tah. Parruknu mangka ari ngaran rukun ma eta perkara wajaba an wajib itu perkara wan qata'a pegat-pegat. Perkara nu wajib pegat-pegat dina salat eta perkara sebagian dina salat eta sebat rukun. Sekali deui sebat rukun teh naon? Ma wajaba wan qata'a wa minha ngan aya wa minha di dieu mah. Perkara nu wajib pegat-pegat dina eta salat eta perkara teh sebagian tina salat. Sabaraha rukun salat? Ayat 17 urang nyanat ruku jeung sujud we nya. Ari ruku jeung sujud eta rukun salat rukun ma wajaba wajib wan qata'a pegat-pegat dina salat teh. Ruku sanes salat, salat sanes ruku, ngan eta ruku teh sebagian tina salat eta rukun. Sujud lain salat, salat lain sujud, ngan eta sujud sebagian tina salat disebat rukun tah. Datangkeun rukun-rukunna salat. Hartosna nalika urang migawe salat ulah dikantunkeun eta rukun salat. Ayu adiyahu datangkeun di 17 teh hiji niat mangsariman tah poho deui mas abdi mas mangsariman mah katalar keneh nya rukun salat. 2 takbiratul ihram, 3 Fatihah tah eta nya. Keraskeun. Naon ai syarat? Tah wasyurtu parrukmu wasyurtu ari syarat ma wajaba wastamaro walaisa minha. Perkara anu wajib temerus dina keur salat eta perkara teh lain salat eta syarat. Ai tadi marukun ma wajaba wan qata'a aina mah syarat ma wajaba wastamaro. Perkara anu wajib temerus dina keur salat eta perkara lain salat. Ai rukun mah tadi sebagian salat. Contoh syarat salat sabaraha hiji aya 8 dina syarat teh aya 3 syarat wajib syarat sah syarat ditarima dina syarat oge. Kasaha kawajiban syarat umpatna syarat wajib kajalmi anu Islam. Berarti ya Islam jadi syarat kana migawe salat. Salat lain Islam, Islam lain salat. Ngan selama keur salat eta jalma kudu kaayaan dina Islam. Istimar terus selama keur salat kudu aya dina Islam. Kaluar ya dina Islam batal salatna teu nya batal. Istimar namina terus selama keur salat kudu Islam. Nu mawi nu ngaranna Islam mah wajib salat. Islam lain tingali ge salat rata. Tingali we nya. Kawajiban eta teh salat teh ka jamaah Islam. Selama keur Islam wajib salat.
keluar tina Islam kafir ngaranna batal salatna datesa salat ka jalma kafir istimar tumerus ngan loba jalmi ngaku Islam tapi tara daek sarolat abdi kantos nguping Pak aya hiji anu naluntik ahlina umat Islam Indonesia itu sedikit cenah emang dina hitungan mah hampir 80% 270 juta jiwa Indonesia berarti lamun 80% sabara puluh juta Indonesia Islamna saur anu naluntik tingali eta anu 80% salatna loba nu salat loba nu henteu di 80% teh tah mangga didinya tinggal wah 50-50 nu salat anu henteu nya Masya Allah sabada eta salat tingali salatna berjamaah henteu lamunna 80% taruh 50% anu salat anu 50% ena salat berjamaah teh anu berjamaah di pidama salatna awal waktu adalah diakhirkeun ari pas ditinggal teh ku naluntik geuningan hakikat mah orang Indonesia teh saeutik Islamna teh tingali we salatna tah beunang Pak leres mangga Pak tinggal aya hiji negara mayoritas umat Islam luar biasa Pak eta sejahterana dugi ka nu nganggur teh digaji di mana nu nganggur teh digaji Brunei Darussalam bayangkeun teu kacarioskeun di Brunei Darussalam aya moneter teu aya nah Islam lolobana bari kana Islam pisan diperhatoskeunana cik anu naluntik hakikatna mah geuningan saeutik orang Indonesia Islamna teh buktina nu daek salat teh ku sakian persen ya Allah tanya Pak makana di dieu syarat salat salah sawisna Islam ma wajaba wastamaro istimar tumerus selama keur salat kudu kaayaan Islam. 2 syarat salat teh kudu nutup aurat leres teh nutup aurat lain salat salat lain nutup aurat ngan selama keur salat kudu katutupan aurat sing sopan atuh salat teh nya ulah kadeuleu eta auratna teh sah kamari teh atas geus kuring dipraktekeun kumaha muraktekeunana jalmi anu salat make kaos make calana teu make sarung make kaos make calana Allahu Akbar kaos kabodol kapali dieu calana kahanap yang bujur katingali orat sanes eta orat batal salatna batal eta nya selama keur salat urang kudu tutup aurat kabuka weh aurat keur salat batal ilam tustar halan lamun teu buru-buru ditutupan lamun buru-buru ditutupan mah moal batal makana punten kapameget upami salat teh make calana naon jero minimal katutupan tuur naon namina teh calana sontog make sarung make calana ulah sarung hungkul teu make selempak dinya sarung hungkul bisa aya nu kohok eta komo ahli duhon mah ahli hisapnya tukang udud mah resikona kalarohok calana kalarohok baju jeung sarung teh sok tinggal nya termasuk sim kuring ya karohok nya teu make calana we tuluy salat ari sarungna kohok kohokna palebah tuur orat sanes eta orat batal anggar tuh kudu ditutupan makana
ngangge lancingan sontog bilih nganggo sarung ngakohop da aya calana tah katutupan ora teh ngan katingali ora teh ti gigir lamun ti hadap mah teu batal di hadap mah teu batal contoh kapungkur ieu masjid teh tajuknya handapna aya balongannya tajuk ieu teh kapungkur PDKM panjem ke alaman abdi mah teh ke alaman da baheula teh di dieu teh madosanya madosa balong di dinya teh tanya nya madosa seueur alumni sakola agama ti dieu teh abdi kantos kapungkur ku payayat cenah diurukan sakola agama ku Bu Ia ku Pak Ustad Mamad cenah nah kasih ukur nya oh kitu muhun nya ku waktos di dinya kapungkur mah tajuk Pak ayeuna mah parantos agrehnya alhamdulillah pun Bapak di hayang ngaurusan masjid Bapak teh cenah emut keneh eta cariosan hayang ngalusan masjid ngadoakeun atuh Pak nya kabujengan tunkeun pun Bapak dibongkar ieu masjid sabaraha sasi salat lima dosanya waliyatinya terus kitu kedahna alhamdulillah hakikat ku Allah syariatna sumping ka dieu pemborong dibangun tah ieu alhamdulillah wa nya tah waktu salat dina tajud Pak ayana pun teh aya naon aya balongna dibedahkeun santri keur salat na tajud nu hiji sawareh deui keur ngalalauk pas ngareret ka luhureun tajuk teh keur salat santri da teu make karpet atuh ku palupuh Pak maklum padireret ngagantung katingali eta ecek nu ngalalauk teh dihandap batal sia kadeuleu eta bobogaan badag cenah dihandap teh aya salat teu kajawab da keur salat antang we ngan hate unek-unek aing awas ya geus salat aing campur kecek di salat teh ari beres salat ya langsung ka handap aya naon tadi ngomong ente ente katingali bobogaan ke salat ku kuring ti handap ngareret keur salat teh make calana ngagantung orat batal atuh salatna teu batal cek ade salat cek anu ningali batal sia henteu rame dah debat tapi berilmu debatna torojol santri senior aya naon barudak mang ngamangkeun ai ka santri saluhureun teh abdi nuju salat teu make calana tuluy si atang eta tadi handap keur ngalauk ngakaluhur katingali bobogaan abdi leres eta teh orat bener orat ngan eta batal teh man salatna katingali ti handap jawabanana saur eta santri anu senior tingali we kitab Sulam Taufik aya kayak dina kitab Sulam Taufik lal aspali teu matak jadi batal salat katingali ora ti handap ti handap kita ti handap ti gigir mah anggar we batal asa pangunangkeun di salat cek aing oge teu batal kehead sia gitu nya dah debat tapi berilmu debatna eta leres orat eta ngan ai katingali ti handap mah teu batal asup pada ulah katingali atau minimal make selempat maksimal make sontog leres teu ieu mau make sarung selempat henteu ai sarung carang coba aduh diri saya nanya lah sopan urang badai mayun ka Allah eta selama urang keur salat kudu tutup aurat berarti syarat tutup aurat teh beres teh berarti lamun keur salat kabuka aurat lamun teu ditutupkeun deui eta jadi batal salatna wajib tutup aurat teh lain keur salat wungkul sapopoe ge wajib ai pameget auratna sakumaha baina surati warukbati antara bojal jeung tuur kudu ditutupan eta lalaki teh dina keur lain salat keur salat oge tuurna teh
ieu mah make kolor itu ka mana meuni leuheung lamun tuurna mulus ieu mah jiga obeng coba. Ya Allah nya orat nya doraka. Jiga teu doraka lalaki nemongkeun tuur dosa punten orat eta. Kan ari di bumi mah moal naon ieu di luar. Kadah bahkan saur ahli fikih Pak anu waro ulah dijadikeun saksi nikah saksi jual beli eta jalma nu sok daek ningalikeun orat ulah jadikeun saksi make kolor itu ka meuni tah orat dosa ai pamagat mah dina keur salat dina luar salat baina surrati warukbati antara bojad jeung tuur ai istri jami'u badaniha sakabeh badan oratna teh istri mah masyaallah ngan sok eleh ku sunsil ku sansil eleh ku naon ku sampo-samponya aduh geus aradus teh maroyan disirannya waduh nya punten ulah dianggap teh dosa istri nemongkeun ora teh dosa kade nampi dosa ngan resiko disiksa sakitu we ngan lamun teh dianggap dosa janten ngarobah hukum anjeunna bahaya. Apa jelas dina waktu Kangjeng Najmi Isra perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa aya jalmi Pak digantung Pak dina neraka dagingna beak kolongna gagolak Pak buukna digantung Rasul naros ka malaikat Jibril ya Jibril eta teh tamsil jalmi anu kumaha keur waktu di dunia na ya Rasulullah Muhammad sallallahu eta teh awewe anu sok wani naremongkeun orat disiksa waktu Kangjeng Isra Pak ngagolak polona dagingna beak Pak tapi teu paeh Masya Allah karasa siksa na ureunanya dah nya nu mawi urang anu jadi pamimpin kulawarga sing tiasa urang naon watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri kanu janten kulawarga urang bilih engke ngahisab di akhirat kasalaki pamajikan teh ditutupan orateknya bilih ngahisab ke di akhirat boro-boro hisaban diri hisaban keluarga ge repot berarti nya tos wa yajwa surutihi syaratnya wa yazdanibu sareng ngajauhan mubtilatahu anu matak ngabatalkeunana eta ma'aujaba kana pembatalan salat eta ayat 14 sampai 4 pembatalan salat jauhan nu matak ngabatalkeun kana salat salah sawiosna mana nu matak ngabatalkeun kana salat nyarios sahuruf atanapi 2 huruf bari dihaja ngandung harti sakali deui salah sawios nu matak ngabatalkeun salat teh nyarios sahuruf atanapi 2 huruf bari dihaja bari ngandung harti eta sahuruf mana contoh sapertos kata bahasa ki kok jr ki itu sahurufnya sahuruf ki aya maknana eta ki teh naon ki kudu ngajaga anjeun sorangan lamun duaan kia lamun lobaan ku eta ki kiana kiani upami dikias eta bahasa santri etanya jadi kalimah ki eta teh sahuruf ngandung harti hartina naon kudu ngajaga anjeun saurang duaan kia kudu ngajaga anjeun duaan eta teh kia teh bahasa Arab tapi kebo ngartieun eta munding ngartieun sok nu ngagaru nyepetan kebo kumaha bahasana kumaha deh bahasana kia nya ngartieun eta kebo bahasa Arab kia teh
da kapungkur mah ngagaru teh 2 muning atuh tah ieu di dieu kawit teh pan ieu teh bahas sawan mangsa sawah sok digaru ku 2 muning ngabedug lu atohna anu ngagaru abdi eta hayang numpak muning tah nya dikeun ngagaru milu tah nya saur anu ngagaru kia berarti kumaha kudu ngajaga sia sing lempeng ulah ungkal pengkol meureun kitu tah ngarti kebo nya bahasa ki ngobrol ki batal ngahaja nya nu kadua jauhan mata ngabatalkeun salat salah suharokatin mutawalliyatin usik 3 kali tuluy-tuluy dihaja tadi haja batal usik 3 kali tuluy-tuluy mah wa yazani mujauhan mata ngabatalkeun kana ma'aujaba salah sawiasna ma'aujaba anu keur dibahas salat jauhan mata ngabatalkeun kana salat mana usik 3 kali tuluy-tuluy bari teu aya naon tuluy-tuluy istilahna teu aya istirahat mun tegoy ke dieta nya upami teu mualah teu tuluy-tuluy mah teu batalna teh ku sabab mualah tuluy-tuluyna tah tuluy-tuluyna gagaro milu jeung pigelanganna hiji kana pondok kadua kana bujur katilu kana bobogaan we digaro nya atuh batal hayang ulah batal mah ku curug we hiji tah tak kieu rek 10 kali ge gae tah mah ngalamun jeung kikieuana nya tah mualah anu jadi kayyidna mualah tuluy-tuluy ari teu mualah mah teu batal contoh kantos sim kuring nyontokeun anu ngeusian naon ngeusian jajaran kosong ade upami aya jajaran kosong payeuneun kedah direusian eta teh kedah direusian ulah diantop ngan aya elmuna ngeusianana abdi waktos dipun guru di Tasik santri waktu zaman abdi mah 3.000 ayeuna pun anak kamari pun anak angka itu 6.000 bari ayeuna teh tiap dinten aya nu daftar 6.000 santri bayangkeun hek Masya Allah 6.000 nu salat teh Pak pinuh di masjid teh kawadahan masjid age agung atuh agung masjid age jika nama sareng kaum lang agung kene itu nya 6.000 usina keur salat pinuh di mana aya anu batal kudu dibatalkeun salatna ulah diantep keluar jalmi teh da batal salat akhirna dieusian ku senior dieusian eta kosong tah namina teh rorobotan set katuh heula hiji pirendi 2 terus gitu deui ieu deui kabujang ruku da mah anu ngahalangan leres teh nya tah ngangge ilmuna eta senior kieu beres we nah ari pas waktu salat deui aya nu kosong dieusian ku santri anyar santri senior dieusian nurutan ningali senior salatna ngeusian anu dihareup ai santri anyar mah teh make ilmu ngeusianna ngaderedeg langsung cicing gitu saya tuh berarti non eta mualah eta mah tuluy-tuluy wayazanibu jauhan lumatak ngabatalkeun ma aujaba eusi ma aujaba di dieu naon salat seulah membatalkeun mah nya wayazanibu sok tingali hadis di tengah hiji 2 3 4 5 genap ti luhur
fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam aya hadis eta hadis ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yankiru fi sujudihi wa huwa yusalli faqala sallallahu alaihi wasallam law mata hada ala halati mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Logatna kieu ro'a ningali Kangjeng Rasul rajulan ka hiji lalaki la yutimu anu teu nyampurnakeun itu si rajul ruku'ahu kana rukuna wa yankiru jeung kabur itu si rajul teh fi sujudihi dina sujudna teu nyampurnakeun tah wa huwa ari itu si rajul teh yusolli eta salat faqala sallallahu alaihi wasallam tas ngadau Kangjeng Rasul lau mata lamun maut eta si rajul hada kana ieu ala halati kana tingkah nu bieu salatna kitu tah tingkah salat anu model kitu bieu disebutkeun lamun maut keur salat model kitu saur Kangjeng Rasul ala alihi mata ala ghairi millati Muhammadin maut lain kana tingkah agama Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naudzubillah teu nyampurnakeun sujud jeung rukuna masyaallah. Hadis tah hadis kadua hanapeunana wa fihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Kangjeng Rasul ya la yanduru moal ningali saha Allah Gusti Allah ila sholati abdin kana salat seorang hamba maksa didingannya moal ngarohmat Allah moal ningali dinya la yukimu anu teu ngancegeun eta si abdun sulbahu kana naon sulbah ieu teh naon ieu teh sulbah teh lain punduk mun ieu naon tonggongna jadi teu rata kitu tah dina rukuna baina ruku'ihi antara rukuna si abdun wa sujudihi jeung dina sujudna si abdun moal ngarohmat Allah ka jalmi anu keur salat di mana eta salatna si tonggong jeung si pundukna teh teu akur dina ruku jeung dina sujudna teh teu sampurna istilahna malah teu sampurna moal dirahmat ku Allah. Dua hadis tah peryogi dina sampurna ruku sujud. Katilu hadisna annahu sallallahu alaihi wasallam aswaun nasi sirqatun ari panggoreng-gorengna jalmi teh eta bangsat alladzi yasruku fi min salatihi anu ma bangsat dina waqtu salatna eta si jalma faqalu terasnya ngadarau sahabat ya Rasulullah he Kangjeng Rasul kaima yasruku fi salati kaifa kumaha yasruku maling minas salati tina salat qala ngadau Kangjeng Rasul la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Saur Kangjeng hadis anu katilu dina eta keterangan kitab panggoreng-gorengna jalmi teh bangsat cenah bangsat dina salat. Rasul dogika nyarios kitu ngadau kitu sahabat kaget ya Rasulullah kumaha bangsat dina salat teh. Rasul ngadau ngawaler jalmi anu teu nyampurnakeun dina ruku jeung dina sujudna eta teh saur Kangjeng Rasul bangsat salat ngan pedah teh digerwahkeun we bangsat tuh ayo bangsat sadaya mah digerwahkeun nya bangsat motor kamari paningali di kidul digeleng ku motor eta masyaallah tepika geus teu mangrupa wajana teh beureum wa getih hungkul ngagoler duana digeleng eta mah bakat tingku geus pusing meureunna nya masyarakat langet motor beunang geus dibikeun ka polisi disiksa Pak digerwakeun ai bangsa kitu mah ai bangsa salat mah eueuh ngagerwakeun eta teh ngan keuna ku keterangan
jalma nu teu nyampurnakeun ruku jeung sujud bangsa dina salat atos ti payun simkuring mraktekkeun ruku sampurna aya 4 hiji akurkeun antawis punuk jeung tongong kajadi ruku teh sing rata sing akur. Nah jadi ulah kieu teu naon eta mah teu akur upami nyimpen papan mah moal nanyap moal mudun rata hiji kadua ancegeun bitis ruku teh sing kuat ieu tah ulah jiga erek KWC kieu ruku teh naon coba kieu tah ancegeun bitis sing kuat. Katiluna tungkup 2 tuur awas aya ningal jalmi anu salat rukuna teh pandanganna teh lain kana tuur ka handapeun tuur aya tah ninggal teu sampurna rukuna berarti kena kunaon bangsat ya bangsat ya udah ku keterangan eta aya nu kieu sampurna mah tuurna tah lain ka handapna ieu tah nomor kaopat nungkupna ulah dirapetkeun ulah dikieukeun tah ieu kan ieu teh di dieu ukuran nalika urang salat teh sajengkal paling maksimal minimal sakepeul kieu tah di kaum Cibober aya teh pengumumanana nya kangge ulah kieu biakeun batur atuh batur teu kabagean nya kita sajengkal sakepeul kitu nya ancegeun tuurna saratakeun antawis punuk jeung tonggong tah jang anu sehat. Oh dibering mah dari po atuh komo anu bongkoknya hese disampurna-sampurnakeun oge aya udur eta mah yang sehat mah wayahna lah nya eta hadis 3 rawina aya di dinya mana rawina ruya al-awalu diriwayatkan hadis anu kahiji at-Tabrani Imam Tabrani wasani Imam Ahmad wasali sujami minhum Ibnu Huzaimah tah eta rawi hadis kahiji hadis kadua hadis katilu anu tadi ku abdi disaurkeun dibahas eta wa yazanibu mubdilatahu wa yajibu alaihi amaro man ro'a aduh atas kita saja cekap lah tos waktosnya isa ngalangkung mudah-mudahan aya manfaatna leresna tina keterangan agama upami lepat tina kabodohan simkuring nu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat oge mudah-mudahan hadir urang sadayana sing janten wasilah paraos yuswa sararehat jembari tebih balai oge doa ti sadayana anu teu acan tiasa hadir Pak RW teh damang keneh Haji Dimyati can dilongoknya teh damang keneh Pak Mama teh damang sing didamangkeun sadayana anjeunna oge pami sehat tangtos bakal ruang jeung urang sadayana mangga urang tutup ku asan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah wa atib qulubal alamina bisirriha alayya wa albisni qabulan bisal mahat wa barik lana Allahumma fi jam'i kasbina wa hulla uqdal usri ya yuhin irmahat Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fa innaka taysir ilaikal yassir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.